Iya. Mana ya bapaknya? Bapak, terima kasih ya udah mengajar sini. Ya, makasih ya Pak ya. Terima Pak atas ininya. Ya. Ayo Pak. Banyak. Iya, sehat selalu. Ya Pak. Terima kasih. Iya Pak, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Yang gitu. Kamu tadi apa? Anjib. Rame. Di mana yuk? Biasalah, ngasih undang penjelma kaya. Acara naon? Kok orang sudah diundang? Nek naon ngundang Pak RT. Pak RT mah teu pantes datang kadinya. Naon atuh Pak RT yuk? Main golongan urang. Betulnya. Udah ini si Pak RT halangan. Kang? Kenaon Kang? Kercali. Oh, ada ya Kang? Kenaon eta? Jangan rongsokan kula teh. Oh, itu tadi Nuhun. si anu capek teh nya. Nya can mam. Emang Akang orang mana? Orang ditu seberang. Pantesan karak iya nempo. Punten Kang ya. Aduh, ari ieu teh lembur naon? Iya, kampung Tawing Jatake. Oh, Tawing Jatake. Ari Akang ya tos ada keluarga. Tacan. Oh. Baik kan ya. Lain. Nyaklan beuteung bae kunaon? Can mam Can mam. nyopat poe. Astagfirullah. Ulah Bade karompok teh yuk. ulah ieu urang era. Hah? Tina naon yuk. Ante gaduh naon ieu. Bade. Ulah tukang lah. Ulah repot-repotnya sama-sama bae urang mah. Padahal mah tina naon. Itu urang rek mulung di bae lah ari kitu mah. Oh. Nya ge kedapnya. Ya, pikir ieu. Yang jajan di itu bisa lapar. Ih ulah Kang ih. Itu tina naon bias. Nya. Sami-sami urang ge. Ya atur nuhun ya Kang ya. Mohon. Yuk, nya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya keneh nya jelema bager zaman sakiwari. Masya Allah. Ya Allah. Semoga anu mere tadi diberi rizkina anu loba, panjangkeun umurna, salamatkeun dunia jeung akhiratna. Ya Allah. Amin. Kebetulan Pak RT bade air meludan. Oke, datang ke rompoknya, wartes kanan lain. Emang teh ngudang teh boga naon? Aya, besek-besek mah. Paling gelo ke asin atuh teh. Palal atuh palal. Aya, lauk-lauk mah alhamdulillah, aya rezeki saeutik mah. Kalau engke dibijakeun amun aya waktu. Sabar. Subuh ya ini tadi bos beda nambi orang kaya mah ya. Iya. Subuh Sambil ini loh gaganya aja teh bol salahnya. Iya beda dong. Kurang Kemangkaran. lapar. Ini sana tuh. Udah kasih gua urang. Bon. Oh, teh. Mana tak? Balanja ya urang, rek aya acara di rompok yeuh. Ka imahnya? Acara naon teh? Ieu urang kanyakeun ngari umuludan.
Wah yang menang barokahna ya. Oh, hampura bete yuk. Tika ureng. Gaur. Ojek menang-menang ya. Oh ya nabi. Kumaha tuh ya waktunya. Sibuk. Nyage ha. Ayo gini. Ayo ya, siap. Mau orang kudu sering-sering ya mau ku diundang ku Pak Andre. Soalnya iya emang dahareuna ngeunah. Oh, bener Sat. Urang tadi hiji kurangeun. Sabab teh nu jero mix ro kabeh. Coba juga kedua. Dia ada mata di lain kandungan, jarang-jarang orang akan ngeunah kitu. Jeruk, kayak ayam belum, kotak goreng, jeruk kayak anggur. Lo sedih bos Il tadi ember kode ke orang. Sama sedih wajah aing kacolok matana. Dan orang mah bos sedih. Orang man kacolok matana karena kacamata buat tuh. Hei, batin ke orang diundang mulu dan. Ayo, ada berkat lagi nih kita. Di batin gagayaeun ya si Ante. Oh, tadi kapendak kun itu tuh di jalan palaga ongko. Oh nya paling jago nage lokasi jeung Ciherang. Oh, ya geura ya orang datang mal. Tuh ya. Ulah gawe. Tah kira orang beta. Paling jago nang Ciherang tuh mutak buat Ciherang. Ampun aing. Dia datang mal. Aing mah mau datang lah. Datang deui da. Mana datang moal? Sikeun moal urang. Sikeun di tuh Lah, asin hungkul. Geus meuje ari mama aing moal. Ya geus. Temen tolong tangkil tuh nangguan tuh di lung tangkil. Jager, dekil bang. Moal ya. Dah moal lu, menjengnya moal lu. Emat urusan tangkil. Dan bisnis be bisnis. Proyek bos. Berarti dealnya udah datang. Pas lagi mau ngeunah daharana. Betul. Sembilan. Paling pas 9 udah disadiakeun lagi. Geus tuh gawe. Ngaman cuy. Alhamdulillah aya rezeki. Aya kenurudan ya. Faedahna gede. Bukan rezeki saeutik. Semoga diterima ke Allah niat baik orang. Orang hayang ngamuliakeun junjungan orang. Mudah-mudahan ya Allah, amin. Labin, ya kok nambingnya? Masih ngising itu. Masih wadang tadi atuh. Pokoknya. Alhamdulillah beres. Warga datang ya. Anda datang ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana nih warganya? Babak keson yuk. Gimana? Ada bela, kan Oh ya, ayo misalnya. Eta ganjeun lah. Geus. Oh, tah. syukur. Nu
kawan orang ini tadi yo. Kenalnya? Astagfirullahaladzim. Malah sare di dieu. Udah. Aduh. Lain kenaon ya di dia? Nangguan warga ya. Undang tekariu muludan. Muludan? Hmm. Terus datang can? Utacan itu tadi mata sampai kasarean ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Akang nu tadi lain? Anu kayak nu panggil di ditu. Nu panggil di jalan teh ha. Heeh. Nu mere duit tadinya. Nya bener. Allahu Akbar. Panggih deui. Naon tuh di dieu? Biasa tuh. Oh, Jangan rongsok. ayo kita mampir yuk orang minum yuk. Tapi kan nek acara muludan cina isin orang mah. Nya duka yuk. Jawargana kayak teh nu datang bogo. Mahanya. Yuk akan we asup yuk. Anjing. Karak mau diberi duit. Kita asup. Milu. Oke, kali ke calik ya. Ayo mohon atuh. Ayo saya kira dia. Ya orang cerita nama. Yang ngayakan muludan nyari enggak ada rezeki saeutik. Nya. Cuman nya orang mah jelema teu boga ieu. Jadi mungkin nya gitulah. Lamun anu biasa lamun anu rada gaduh mah nya pasti datang. Makanya bingung itu tadi isu kieu. Nangguan. Masya Allah, nyakangnya sing sabar bae nyakang. Padahal mah ieu akang ya jelema teu boga, tapi akang ieu sempet gitu ngayakeun riungan Maulid Nabi. Eta niat akang eta Kang. Masya Allah. Tapi aku naon nyata warganya. Nu datang hiji. Sabarnya Kangnya. Nya bugang, urang make kian ge. Lain gaduh, lain boga. Karena hayang pahala nu gede. Iraha deui urang aya nu kieu. Ja di niat-niat mah hese ieu mumpung gaduh rezeki Kang. Makana bingung ya warga. Apa orang pedah jelema teu boga sampai nu datang. Kang. Warga kiamat. Udah datang hiji acan. Pada orang duit eta. Kabarnya Kang ya. Urang boga hartos dina Kang. Saeutik tapi tarima teh bae Kang ya. Ieu naon di Kang? Mun sani-sani tos eta mah akang sing sabar kehidupan akang mah tuh. Masya Allah. Yuk, assalamualaikum.